bobo nyangkere pan urang mah batal. Urang mah kieu we Bu calik upami teu putamaki mak adahu mah Bu. Lamun urang teu pancet Bu, bujur urang jejeg gaduh wudu nundutan nyangeyeng masa alit batal urang mah. Naon sababna? Sabab kerod 25 lamun peureum panon urang eta teh molong. Nabi mah sok saos gaduh wudu nyangkere henteu batal. Naon sababna? Sabab soca hukul anu peureum da manahna mah henteu. Tuh beda jeung urang. Nabi mah para ibu salena beda sareng urang Bu. Aya perkara anu meunang jang urang. Nabi mah teu kenging sapertos naon. Urang mah tiasa nampi sedekah, urang tiasa nampi zakat. Kanjeng Nabi mah haram nampi sedekah, nampi zakat. Urang mah para ibu salena tiasa nuang jengkol. Eta teh Bu. Jengkol teh bau sengit. Bau. Tapi bau-bau oge makanan favorit. Leres teu? Mun ngaliwatnya Bu, teri, asin, japu, asin pedas, jengkol. Bu 2 piring teh da nambah deui. Nabi Muhammad mah haram nuang nu bau-bau. Naon sababna? Nah sabab Nabi mah sok nampi sok kadongkapan malaikat Jibril. Malaikat mah henteu senangeun anu bau-bau. Malaikat mah senangeun anu seungit mata upami bumi urang hoyong sering kadongkapan ku malaikat awas teu kengeng barang. Ieu mah di kamar teh meuni bau belenog. Bukakeun jendela teh beresan kasur teh ya ini mah bla bli bro. Batur mah bro dipantok ngalayah di tengah imah teh harta ieu mah bro dipantok susuhkeun ngalayah di tengah imah di lepanon bro di dapur gerohanon anu ka mana atuh cekokomna main WA. Ka imah anu kitu Bu moal datang malaikat. Matak imahna teh moal berkah lamun imahna sok bri bro. Kalakuan saha teh? Imah teh piung mana tah? Hideung kitu. Jok kitu. Ulah ngobrol we aja. Gosip we ka warung 5 jam tapi lah meuli cengek kungkung. Budak ceurik cami huapan cami mania. Teu kenging kieu kedah bararesi. Raresi. Narasi. Rapi. Seprot ku minyak sengit tah make naon setela naon geuning mah. Kayak mah bau hitut teh di imah. Gila aing. Matak imahna teh rudet. Wes pasea jeung salaki naon sababna tara katincakan ku malaikat. Oh, ayeuna mah mulut ayeuna mirwas. Ti mimiti ayeuna euceuk ulah ngobrol wae kudu getol. Komo sasapuna bari maca sholawat. Bari maca sholawat. Bu, aya 3 golongan. Sabaraha golongan? 3. Jalma di mana-mana ngalakukeun eta 3 kalakuan insyaallah bakal lebat ka surga. Bari ka surgana ge bigoiri hisab. Henteu dihisab, teu dihitung heula, teu dipariksa heula, ujug-ujug blus we lebat. Hoyong teh kitu aja. Mah hoyong. Ke heula tong mah hoyong-hoyong. Nu kumaha heula? Ibu hoyong terang. Hoyong terang anu 3 teh. 3 golongan salasuna yadkhulunal jannata bighairi. 3 golongan jalma anu bakal lebat kana surga nyaeta 1 rajulun aksara minas sholati wassalami alayya. Jalma anu sok sering maca sholawat. Naon ceuk? Sholawat. Sareng maca ka Kangjeng osok euceuk. Sabar
barakali mikir heula poho deui asal sok sataranya caritana urang hoyong lebet ka surga bigoirihi ibu upami ibu hoyong lebet ka surga bari teu dipariksa heula batur mang antri ngantri siga nu meuli odading Mang Oleh kerpilar pangainannya odading Mang Oleh rasanya gurih-gurih coy pokok cenah jadi Iron Man si Ece mah ngarang ngantri eta teh Bu aya nu ti Jakarta aya nu ti Cirebon Bu aya nu ti Tasik Gusti para ibu sadayana panasaran hayang apa rasana odading Mang Oleh padahal mah kitu we sarua we jeung odading nyieun Ceu Esi panasaran hayang geus kana TV kade naon eta tah anu lebet ka surga bigori hisab jalma anu salawat mah Bu lebet kana surga ge Bu dijajabkeun siga pejabat geuning di jalan rayanya make eta geuning naon nyingrai kabeh ka sisi euceuk ge bakal kitu amin diantarkeun ku malaikat mangga euceuk lebet mangga batur mah cari nut-nut we ada guan panggilan can ditanya euceuk eta cangcut minum meuli ti mana da cangcut ge bakal diieu he eta senang menang ti mana ti madrasah ditukeurkeun asalna nu dikaput jadi alus aya nu kitu ayo hamil terenan senang abi aman moal atunya ahli madrasah mamong saroleh insya mata kudu getol ngaji geus ngaji mah akhlak bakal barob sikap urang bakal barob moal sirik lamun batur make piung moal muriang lamun batur moal gap TV nu gede da eueuh nu meuli nu gede lagi boro-boro ke corona kieu mah boro-boro meuli TV nya aja meuli beas oge ya Allah ya Rabbi sapoe salat teh tapi da ayeuna mah alhamdulillah nya dibagi beasnya Bu aya di dieu PKH aya teu aya khawatir ih lain orang Indonesia ngadu KTP teu can meureun Bu nya keun wae lah tong ada raguan beas pamere Bu hideung beasna ge simkuring pan kabagean aneh nya eta biasa antara kabagean wakireun meureun Bu padahal ada simkuring teh asa teu nenta karunya meureun Bu ajengan mah taraen ngagaji lu eta naon dia teh Bu teh kanaan salaman beas udah kata beas ngaji mah tong inget-inget beas mangke we barokah muludan barokah pengajian mudah-mudahan balik emang di derek abang beas terangkat nenek kamuludan magentong teh seep barang uih mudah-mudahan sing aya nu ngeusian usaha nya usaha kieu cenah sapi batu ngeusian kecuali aja merek tali mere duit meuli sok aya tawa tuluykeun jalma anu bakal lebet ka surga bigori hisab teh jalma anu sok maca sholawat ibu jalma anu sok maca sholawat teh insyaallah hirupna oge bakal senang sok sanajan koreh-koreh urang jalma anu sok sholawat sanajan rizkina teu luyuh layah asal waluy waktu
Insya Allah kudu percaya. Mata ibu aya nama tos bulu dan video ibu kersa sapu kudu solawatan. Gegeroh kudu bari maca solawatan. Nyesek Solawatan. nyanguk Solawatan. nyisiran budak Solawatan. ngistrika Solawatan. lain ieu mah nyanyi teh nu lain-lain. Aku butuh kepastian, kejelasan hubungan kita. Aku mau semestinya kau dan aku jadi satu. Ping kayu kai Srika. Ai pek teh ngomong istri kana Randa. Aya anu chattingan tapi PHP. Matak nyanyi teh. Aku butuh kepastian. Udah kana kagorengan masuk nyambung. Mulai dicontohan sih. Tak ayeuna mah aku butuh kepastian ganti ku sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahul kafi wa kunatafi ngajak gelut tadi. Telah diropa. Wah, make nyalah-nyalahkeun itu lagi makan. Wih, handai ah, Kacang teh. minum heula. Sok. Tanya jadi bahaya sushi bila. Tampilnya aya we mahal. Kadek. Ieu mah murni pada murah. Ning ieu beli mah 12.000. Ditampilnya. Aya teh sasarangan bismillahirrahmanirrahim. Tuh bahaya. Makanya ngalanjut ke cami kaya. Kanda. Nana. Mau makan mau kamu ampun. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
suci nuju ngisrika nuju talent talent naon halo ieu mah ya kedah maca sholawat. Tinggalkan, aku butuh kepastian. Tinggalkan. Kode lagu nama. Abang jago. Salawat nama bade naon we? Bade salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad mangga. Bade salawat nariyah mang. Salawat munji. Salawat fatih. Salawat wabar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Siap? Cing atuh mulu danteng. Peperiheun salatna poho wae rakaat nya cing. Nyawa. Ting rakaat sabaraha? Ieu teh abi masuk kitu da. Baca sami. Salat mah ibu. Upami ibu teu bener syarat jeung rukuna, upami ibu Al-Fatihah naon teu pasehat, upami ibu acukna mukenana teu suci, kira-kira salatna bakal diterima moal. Shalawat mah para ibu sadayana rek keur bobo, bade keur nyuci, bade keur gegeroh, bade keur kumaha wae, asal ulah keur kitu. Jeung bapak bakal langsung diterima. Kade bu, sagala rupa kudu dimimitian bismillah. Upami tuang kedah bismillah. Aya anu teu meunang, upami tuang ulang hilap. Urang teh tuang hilapnya ujug-ujug celepok bakat lapar. Celepok ke hilap deui teu maca bismillah. Biasa di tengah-tengah maca bismillah. Tapi ibu kade upami keur kitu mah. Ngerti meureun ngerti? Pasti si Oce mereka semangat. Tadi malam Jumat. Oce gitu teh. Upami keur kitu mah poho hilap teu bismillah heula, hei keur kitu teu meunang. Di tengah-tengah teu meunang ngadatangkeun maca kade tadi teh tengah doa apa doa teh tadi teu bismillah bersama-sama ulah mun keur tuang barang gawe hilap teu bismillah bismillahi awalahu wa akhirahu kecuali keur kitu mah teu keneh angkat cinta we bu barengan jeung setan matak budak mah teh bangun da kerniana teu maca mata ayeuna mah kedah getol maca sholawat jeung bismillah saban-saban perkara kasaean anu teu dibarengan anu teu dimilitian ku baca bismillah bu sapertikeun monyet eueuh buntutan dina pada naonana dina pada teu lucu awewe geulis tapi dirungna ponges kira-kira mantes teu matak sagala rupa ge kedah dimimitian ku baca bismillah insyaallah jam sabaraha teh 2 deui Selamat. Bisi leula teuing. Ibu kesel ke capek. Ayo teh nya. 3:04. Juga teh jam 2 cenah. Paeh meureun Oce mah. Nanganyuknya. Jadi jolongan kahiji rajulun aksara minas sholati wassalami alayya jalma anu getol maca sholawat jeung salam ka kami saur Rasul insyaallah bakal lebet ka surga bi ghairi Hisab. amin. Mudah-mudahan urang khususna anu hadir di majlis
sing dipaparinan hidayah ku Gusti Allah. Mulut urang sing hidang maca sholawat. Bu, dapat biasa mah Bu. Ieu teh otomatis we Bu. Bintang kan. Otomatis langsung maca. Mata kedang ditumankeun daripada para ibu sarena ngobrol nu teu pararupuh, daripada nyanyi anu teu pararupuh nu tadi teh mending keneh maca. Insyaallah jalma cek tadi ge anu sering maca selawat hilupna bakal. Amin ya Allah. Datu para ibu sadayana Kangjeng Nabi mah Bu. Urang getos naon maca selawat teh naon sabab urang teh Bu kenging syafaat si Kangjeng Nabi Muhammad. Anu nabi-nabi nu lain mah para ibu sadayana nu pertama Nabi Adam. Bapana sadaya Bu engke teh Bu di alam mahsyar teh para ibu sadayana. Salaki moal ingat ka pamajikan. Pamajikan moal ingat ka salaki, indung bapak moal ingat ka anak moal ingat ka indung, dulur moal ingat ka dulur sadayana di alam mahsyar engke bingung ku kana diri sorangan bujeng-bujeng para ibu saudara nguruskeun batur engke mah iwal ti amal sorangan anu di urang kerek meurek asup ka surga atawa erek asup neraka. Batur mah moal bisa nulungan iwal ti amal urang. Bring ka ditu, bring ka dieu neangan syafaat, datang ka Nabi Adam Bu. Nabi Adam nolak, nuduhkeun ka Nabi Nuh. Bring ka Nabi Nuh deui. Nya kitu keneh Nabi Nuh oge nolak. Bring deui ka Nabi Ibrahim nyapaatan teu keneh para ibu sana nuduhkeun ka Nabi Musa. Nabi Musa masihan syafaat teu? Henteu para ibu sana bring deui ka Nabi Isa masihan syafaat teu? Henteu nuduhkeun ka Nabi Muhammad. Iwal Nabi Muhammad nyaeta Nabi anu terakhir Khotimul Anbiya, nyaeta Nabi urang sadayana anu bakal nyapa. Ngangkan kumaha heula nyapaatan nyaeta di antawisna kajalmi anu getol maca sholawat. Matak ku Nabi dianterkeun, ku malaikat dianterkeun langsung ka surga ka syafaatan dosa-dosana ku maca sholawat. Insya Allah ayeuna urang niatan hayu urang garetol maca sholawat. Insya Allah hiji kahing jalma anu bakal berkah surga bigoiri hisab teh nyata jalma anu garetol maca sholawat. Dua nomor kaduana jalma anu bakal berkah surga bigoiri hisab nyaeta top itu benjering. Nyaeta jalma rajulun azama yauma miladi bisururin wa batijahin. Jalma anu bakal asup ka surga bigoiri hisab nomor kaduana nyaeta jalma anu di mana-mana dongkap wengian yaumul maulud nyaeta bulan Rabiul Awal anu dina kaping 12 na lahir Habibullah. Eta si ece ngarasa bunga jeung ngarasa bagja nu kitu jalma anu bakal berkah surga. Ibu terang Abu Lahab. Kang. Saha Abu Lahab teh? Paman Kangjeng Nabi. Paman Kangjeng Nabi teh Bu tos diponis ahli neraka. Tapi kusabab para ibu sadayana Abu Lahab ngarasa bunga dina ungian malam Senin kusabab pun alokna lahir manehna sampai ka ngaberdekakeun abid. Maka para ibu sadayana Abu Lahab setiap malam Senin para ibu sadayana ku Allah dipasihan dispensasi keringanan siksaan. Eta teh saha Abu Lahab? Anu geus diponis dina Al-Qur'an geuning surat Al-Lahab. Nu kumaha teh? Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. 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 Mana aja? Masad. Acara teh anu nyemangku. Dipecak apa teh? Masad. Piraku atuh ulah kaenakeun ku TK. Nah, tak ya oge ieu TK ieu. Taman kadaluarsa. Surat Al-Ahzab tabut tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu Wa ma kasab. sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ha nanu mimitina mah ageng hablum mah alit fi jidha hablum suluh Fi jidha hablum ngaji Quran panjang ponokna mim masad. terutama Masad. Salat Al-Fatihahna teleres lepas panjang pondokna lepas munikeun makhrajna batal salat. Tak upami pangaosan teh Bu di sim kuring mah sok dikawitan heula ku ngaos Quran. Keun wae urang geus nini-nini oge. Kudu misal. Tidak ada kata lambat. Al-Fatihah terus unggal minggu di kuahui supados leres ketika orang netepan. Sabab Al-Fatihah merupakan rukun qauli anu kudu leres panjang pondok sareng makhrajna. Siap diajar Al-Qur'an siap? Nah, Kakak Ustaz di dieu ulah ka abdi piraku abdi moal minggu ka dieu ti Cianjur. Kayak gue rek daek ongkosan mah. Jadi jalmi nomor kedua anu bakal lebet surga di ghairi hisab teh jalmi anu bunga dina nalika mudan. Ulah rudat akang. 2 minggu deui, saminggu deui rek muludan maka kudu meuli seragam warna lemon. Cek Pak Ustaz teh kudu kontan teu meunang anjuk. Oh, kopi deui. Salakina teh Bu. Tapi dak Bu barokah muludan. Alhamdulillah Bu salakina teh usahana teh lancar jadi mereka baik. Alhamdulillah. Kedah bingah upami bade muludan teh teu kengeng sarared. Teu kengeng samut tapi kudu senyum. Bahagia bade ngarayakeun bade takdiman Rasulullah anu tadi gaduhan tilu geral teh naon? Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, sareng Sayyidul Makhluk. Bu, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sing saja mah anu ngainfakeun kanggo muludan bade 1000, bade 2000, bade 10.000 sok aya kencereng tara. Ah, eta duit anu diasupkeun geuning anu sok dipilihan teh ya. Dina dompet aya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 100.000 asupkeun kana kencereng tong. Lewat. 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Aduh Gusti lewat keneh. Kan kopet teh
pisan ambil. Nu asup nu lewat. Nu asup 5.000 rezeki sing berkah. Amin. Putra putri sing salehah. Amin. Awas yang mun jumaah engke ngasupkeun 2.000. Bu, tong asa-asa sedekah mah, Bu. Sedekah mah tong asa-asa. Naungkeun. Ibu terang teu sumur. Ibu terang teu sumur. Terang. Ngalut heula. Mamanya bingungnya. Cinta heuna. Bismillahirrahmanirrahim. Amish. Bu, sumur. Baheula mah sumur timbanya. Ibu kajamanan teh sumur timba. Sumur dikurang ditimbaan atau ayeuna digerut ku sanyo para ibu sadayana sok saatara. An dua tadi. Nalodo. Cai dina sumur dialaan para ibu sadayana teu saat-saat. Cobaan para ibu sadayana sumur anu teu dialaan caina bakal meluap moal. Saat. Bahkan namun sumur anu tala dialaan para ibu sadayana caina ge sok kalakah bau. Terus we saat leres teh. Tah kitu harta oge. Harta urang nu disodakoh urang sok sodakoh anger sakitu. Leres teh. Teu disodakohkeun oge berarti mending keneh. Bahkan lamun urang getol sodakoh mah bal yazdad insyaallah rezekina kalakah beuki tambah. Amin. Maka tong asa-asa ibu geuningan teu cenah lamun nyanon sedekah 10.000 sok aya nu mere rezeki 100.000 geuninganan henteu bohong. Bu, doa teh aya nu langsung diijabah aya nu henteu. Upami urang sedekah henteu langsung ku Allah digantian eta teh sampeureun engke di yaumil qiyamah. Ulah atoh lamun ibu ngadoa terus-terusan diijabah, lamun doa ibu diijabah wae berarti engke di yaumil qiyamah moal aya. Mata ulah amak-amakan, ulah bosen ngadoa. Lamun urang Gusti, urang teh ngahayeu teh ngadoa teh asal teu diijabah wae. Eta teh nyaaheun sangkan umal amal urang seueur engke sampeureun jaga di yaumil qiyamah. Gusti, abi terus jadi randa 10 tahun. Halis abi kurang kumahakan. Bibir abi geus warna oranye. Baru belum semut coklat. Saca abi geuning di sipatan klik abi. Tapi aya wae nu ngambean Gusti. Aya ku tega Gusti. Penting nepi ka maot nami sana urang teu kawin deui di surga langsung dipapagkeun ku bidadari anu ganteng. Amin. Tong leutik hate, tong putus asa. Rezeki orang asa saeutik padahal para ibu sadayana urang kudu atoh lamun ditakdirkeun jadi jalma pas-pasan ngarah urang teh dikersakeun ku Gusti Allah jadi jalma anu sering ngadon. Wah, urang jadi jalma boga poho ka Allah. Nauzubillahi min dzalik. Nata urang kudu selalu bersyukur. Jeung berdoa. Insya Allah. Jadi kayaknya urang kudu bunga lamun aya mulut. Sok muludan teh Bu anu bisa nyeun bugis nyeun. Aya teu mau bugis. Anu bisa nyeun bolu biasana teh ibu-ibu nu sok diseragam sok bisa nyeun bolu kukus nyeun bolu. Nyeun teh bolu. Biasana itu. Anu bisa nyeun kuah ali deker, nyeun kuah ali bawa ka mulut. Anu gaduh lagi nang goreng bawa ka mulut. Anu bisa nyeun donat cieun bawa ka mulut. Dusan. Bahankeun ka urang cieun. Anjur. Balik ieu mah muludan, balik muludan hatur nuhun Bu Ustadzah. Tidak ada gono wudhu sih. Saya mudah
Oh, nunggu dah. Curahan. Tidak lah buat kelempang kelalaunan. Wah, nu moya wae. Dicahaya kuit nyium. Sabi ya. Matakan moal toma aing. Sentiung teh kayu. Bu, pami sim kuring euy muludan. Mawa bolu, mawa kue ali, mawa naon deui? Bugis, mawa naon deui? Mawa naon deui? Amplop. Awas ya kudu aya kamera. Santri teh sok wararageun, Bu. Sodaqoh ka. Santri dengekeun sia teh panitia. Sodaqoh ka santri. Ngabekelan ajengan mah sok disodaqohkeun ka santri. Oh, da geus bosen atuh sim kuring mah. Ningali bolu kitu slieu. Dieu. Tapi dari di bawah ya. Langsung. Jaya tak? Tuh Bu sing kuring mah Bu. Bu henteu. Doakeun Bu sim kuring sing sehat. Amin. Pasangkeun sim kuring sing majeng. Amin. Sim kuring ayeuna keur merintis bade aya sakola SMP. Amin. Mudah-mudahan sok pilih aya nu bade masantrenkeun di dieu ka Cianjur. Nu caket Al Musri, kapal hidituna Saalin, jalan ka Sukabumi, Rancagoong aya Tugu Pandanwangi, tah si sim kuring langsung kayaknya caket Bu. Deket ka kota sim kuring mah. Alhamdulillah Bu, ayeuna geus aya lah 70 panginten santri istri pameget doakeunnya sing nambihan sing seueur amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. TK alhamdulillah aya diniyah aya pasantren santri istri pameget aya Bu. Mudah-mudahan murid sim kuring khususna oge saha putra ibu anu keur malah santren sing kengeng ilmu anu manfaat dunia sing soleh oge soleh sing jadi kebanggaan ibu ramana sing biasa nyait ngajak ngagusur ka ibu ramana ngajak ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi nomor kahiji jelema jalmi anu bakal bet ka surga teh kumaha? Sering masa Kadua salawat. anu binga Bami aya. ade mauludan Bu katuangan anu aya dina muludan mah eta teh Bu katuangan barokah mata kedah dituang jomet eta kade kudu ulah hasem kudu seep ulah ieu mah hayang boga 5 datang ka imah teu ka imah teu keneh kitu mending keneh hiji we kira-kira nu bakal katuang ku urang hiji eta pas saberiji ieu mah hayang 5 datang ka imah hasem mubadir tah mending keneh bagikeun kanu butuh leres teh kade tong sok resep ngabunuh-bunuhkeun katuangannya sim kuring mah aya kue bikeun ka santri aya kue bikeun ka santri masa tong aneh lamun ngajang ka sim kuring moal disuguhan lantaran kue na ge sok di ka santrikeun wae dek moal ngajang ka sim kuring amin nya Bu sok amengan ka itu Bu ka Cianjur sim kuring tadi disebutna Maroko emang lahirna mati Maroko tah ieu teh sim raka-raka sim kuring anu cantik-cantik ieu nu pangais bungsu panggeulisna ngabegeg tingali raos eta nu bungsu tah pangbungsuna ieu nami sim kuring teh Ibu Cucu Rosmiati matak di ngaranan cucu teh tadi nama rek jadi bungsu eta maksa kaluar we ieu jadi teh jadi bungsu natanya Bu sing saleh sing paraos siswa Bu amin Amin. putra putra ibu sadayana ge amin tilu malah tereng balik ayeuna berapa Kirang 5 menit. katilu opat eneng ayeuna kene dianggeuskeun baju ini kan nyendiran opat cenah kitu sim kuring geus capek jadi nomor katilu jalmi anu bakal lebet ka surga bi ghairi hisab ieu mah jang pameget tapi istri oge sae nyaeta alladzi yusolli sholatan jamaatan pameget anu getol salat berjamaah Jamaah. euceuk cara ge euceuk sok berjamaah tara
Alhamdulillah. Lohor osok. Osok. Asar osok. Osok. Maghrib. Nanti kieu ah. Isya osok. Subuh. Ngarengkok. Bukakeun Ibu. Oca, ngarengkok keneh teh. Cium atuh ngaran bukan mah. Abang tinggal bedol ngeuleunana. Tajong pala. Kayaknya pamalingnya mau. Akang, ieu. Hayang teu resepna ngalah caroge ibu langsung ngagorejan. Hayang terang? Mun caroge urang nangkole duanya nangkole. Adon beres, komal geus beres, ngolor keneh wae. Akang ieu, aku hayang kawin deui lain gitu. Mana naon ah. Jadi teu kaparapan. Jadi nomor katilu mah jalma anu bakal lebet kana surga teh anu getol berjamaah. Mudah-mudahan upami caroge euceul aya nu teu acan tiasa berjamaah ka masjid. Mudah-mudahan barokah mulu dan ayeuna sing dipaparinan hidayah ku Gusti Allah. Dari dititahku pamajikan masuk amak-amakan ya Ibu. Ulah ngadoa we ka Allah Gusti, caroge abdi teh paparinan hidayah sing getol berjamaah. Resep ya. Keun wae kurang duit oge kaubaran paling ku saena lamun caroge urang getol berjamaah mah nya. Yuh, sok lurus tunjuk. Duit teh boh. Enggak. Rupa buk. Warna hijau. Salat adorangan wae ayam. Ayam kumaha mah nya Bu. Geus kagok kita minta cerai malah kudu. Atak doakeun caroge urang anu teu acan kersa berjamaah sing getol berjamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di atos tilunya Bu. Hiji jalmi anu bakal bet ka surga teh jalma anu sesep maca shalawat. Dua anu bingah ketika rek nyambut maulid Nabi. Tilu anu getol berjamaah. Ayo atuh supados urang hirup urang bakal barokah mudah-mudahan hirup urang sing barokah urang tambah-tambah deui maca sholawat. Ayo mutu damang barokah sholawat sing didamangkeun. Amin. Anu teu gaduh artos sing janten seueur artosna. Amin. Anu jomlo aya jomlo barokah muludan barokah sholawat. Aduh tunjuk